Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng tepang. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah mugia sadayana damangnya. Nepangkeun wasta ibu, ibu Neni Gustiani. Dina danget ieu, ibu bade medar materi ngeunaan biantara jeung tata krama basa dina biantara. Biantara sok disebut pidato dina bahasa Indonesiana. Kamampuh nyarita hiji jalma bisa ngarobah dunia lantaran pinter nyarita Bung Karno bisa ngamerdekakeun Indonesia. Biantara Bung Karno kasohor ka sakuliahan dunia sarta bisa ngahudangkeun sumangat para pajuang Indonesia. Lantaran pinter nyarita, Hitler bisa ngahuru Perang Dunia Kadua, ngarobah tatanan politik dunia anu pangaruhna sumebar ka mana-mana. Jadi, ulah nganggap enteng kana kamampuh nyarita hiji jalma. Nah, bisi hideuk hayang milu ngarobah dunia, hayu urang diajar biantara. Dina biantara aya beberapa tekniknya, teknik biantara. Kahiji, teknik ngapalkeun. Naon teknik ngapalkeun teh? Teknik ngapalkeun teh teknik di mana maju ka payuna nyieun naskah heula terus ngapalkeun atawa dihafalkeun. Jadi dihafalkeun sadayana nya. Kadua, teknik impromptu. Teknik impromptu teh biantara dadakan tanpa persiapan. Boro-boro make persiapannya dan namina ge dadakan. Katilu, teknik naskah. Biantara di mana naskahna ditatarkeun tur dibaca. Ditatarkeun teh disiapkeun dan dibaca. Biasana seperti contoh biantara kepresidenan atau pidato kepresidenan. Kaopat, teknik ekstempora. Biasana biantara ieu teh dihafalkeun, tapi masih aya masih tiasa nyiapkeun heula catatan secara gurat badak. Jadi disiapkeun heula catatanna, tapi di pas praktekna dihareupeuna ku cara ngapalkeun. Dina nepikeun biantara aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun diantarana. Kahiji, kudu parigel. Parigel teh trampil dina muka biantara. Biasana mun bubukana alus, batur bakal kataji atau tertarik. Kedua, eces atawa jelas nepikeun eusi biantara. Sora vokalna kudu ngonceng atau keras atawa jelas. Ulah laun teuing atawa ulah cocorokeun siga jalma stres. Jadi jangan terlalu pelan, jangan juga terlalu kenceng. Pokoknya aya iramana we dina ngaduikeun biantara. Katilu, eusi biantara kudu mundel. Mundel teh singkat padet. Ulah ngagayai teuing. Ngagayai teh artina panjang lebar. Ari eusina teu puguh. Kaopat, pasemon. Pasemon teh mimik. Mimikna teh kudu luyu jeung eusi biantara. Mun eusi biantarana teh banyol, tangtu we pasemon teh kudu nembongkeun heureuy atawa banyol. Banyol teh lucu nya. Sabalikna mun eusi biantara daria, sungguh-sungguh, pasemon ge kudu nembongkeun kadariaan. Ulah eta nya ulah ari isina sungguh-sungguh, wajahna seuseurean. Nah, eta teu nyambung. Kalima, parigel dina nutup biantara. Biasana mun panutupna alus sok ngeundeun kesan kanu ngaregepkeun atawa kanu merhatikeunana. Dilanjutkeun kana struktur dina biantara. Dina struktur biantara aya 3 bagian. Anu kahiji nyaeta bubuka. Dimitian ku salam, bubuka laju kana salam tur muji ka Gusti Allah. Aya oge nu ngadugikeun sholawat salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun perlu dibuka
dibubukana oge dibijakeunnya tema anu rek ditipekeun dina biantara. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam pamugi kacurahkeun ka junjungan alam Nabi anu mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah dina bubuka oge tiasa ditambihan deui ku perkenalan atawa ku penghormatan, misalna anu dipika hormat atau nepangkeun wasta abdi Neng Gustiani dina danget ieu ibu bade misalna ngajelaskeun atau ngadugikeun materi biantara ngeunaan lingkungan. Tah itu masih keneh dina bubuka. Anu kadua bagian eusi. Eusi teh ngeunaan maksud atawa informasi anu rek ditipekeun. Sifatna bisa mere beja, pituduh, atau petunjuk. Contoh, adi-adi anu ku teteh dipika cinta, nepangkeun wasta teteh pun Sumarni minangka pupuhu OSIS di ieu sakola. Ayeuna taun munggaran di kelas 7. Teteh sejauh maja ka adi-adi kanggo ilibiung dina kagiatan OSIS. Tujuanana sangkan urang gaduh pangalaman dina widang organisasi anu kena tiasa dimekarkeun dina kahirupan anu bakal datang. Nah, itu di bagian eusi. Contoh nanya, anu katilu panutup. Panutup teh pamungkas. Terakhirnya, biantara anu eusina minangka kacindekeun jeung saran-saran. Satuluyna dipungkas ku salam. Contoh, sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun. Hatur nuhun kana segala perhatosanana. Baru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dina bagian panutup oge biasa ditambihan deui ku mamanis bahasa. Biasana mamanis bahasa teh di sindiran atau pantun atau babasannya. Dina bahasa Indonesia misal contohna di bagian panutup. Aya kata-kata misalnya kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, itu di bagian penutup. Atau burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ini namanya mamanis bahasa. Dina bahasa Sunda ge aya nu disebut mamanis bahasa teh atau penambahannya. Contoh misalnya sapan dina bahasa Sunda ge aya nya di manu disebut kana mamanis bahasa. Saninten buah saninten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten lamun aya kalepatan. Nah, ieu sindiran atau mamanis bahasa nu tiasa dipake dina bagian panutup. Baru diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eta nu tadi teh pembahasan ngeunaan biantara. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan tata krama dina biantara, tata krama basa dina biantara. Naon tata krama basa teh? Tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun make basa Sunda anu disaluyuan ku warga masyarakat. Gunana pikeun silih hormat jeung silih ajeunnan. Aya basa kosar, aya basa lemes. Kebagi duanya tata krama bahasa teh. Naon ari basa kasar teh? Basa kasar teh bahasa loma. Bahasa di mana ragam bahasa ini dipakena dina situasi atau digunakan ka babaturan geus loma. Misalnya teman yang sudah lama kita kenal. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia pakai kata lu gua ke temen. Nah, ini dibilang kasar ya emang kasar ya, tapi wajar lah mau dipakai dengan sesama. Ini masuk ke dalam bahasa loma. Contoh dalam bahasa Sunda, kuring geus indit ka sekolah. Di sini ada kata kuring geus indit. Kuring geus indit itu bahasa loma atau bahasa kasar. Karena nu alus nama abdi tos angkat ka sekolah. Contoh lain misalnya bejana kamari maneh geuring. Bejana maneh geuring. Nu bener kan? Kuatosna kamari anjeunna teu damang. Anjeunnya
Ari maneh itu bahasa kasar. Anu kadua bahasa lemes. Bahasa hormat. Bahasa lemes teh bahasa anu dipake nyarita ka saluhureun, ke yang lebih tua, atau ke guru, ke kakak kelas kamu, atau ke anu tacan wau, atau ke yang baru belum dikenal gitu. Maksudnya orang bertanya gitu, kamu baru kenal dia. Nah, itu biasanya menggunakan bahasa lemes. Biasanya bahasa lemes itu di ekspresi ragam lemes teh bisa dilihat dina wujud dina wangun lisanna, pasemon, pasemon teh mimiknya, rengku jeung peta gerak badan maksudnya, jeung lentong. Lentong teh logat. Lanjut. Nah, nilai kana anu makena bahasa lemes dibagi dua rupa. Hiji bahasa lemes keur sorangan, nyata ragam bahasa anu digunakan khusus keur diri sorangan atau sama waktu nyarita ka saluruhun atau ka nu tacan wau. Contoh, abdi bade meser buku di koperasi. Nah, meser ini adalah penggunaan bahasa lemes untuk ke dirinya sendiri. Saya mau beli buku di koperasi. Meser. Ada kata lain dalam bahasa Sunda itu yang halus itu ngagale. Nah, ngagale beda deh penggunaanna. Ngagale teh pikeun digunakan keur batur. Misalna anjeun bade ka mana? Anjeun bade ngagaleh naon gitu. Anjeun bade ngagaleh naon? Artinya kamu mau beli apa? Digunakan kata ngagaleh karena digunakan untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri itu menggunakan kata meser. Ini bahasa lemes untuk diri sendiri. Yang kedua bahasa lemes anu kadua teh bahasa lemes keur batur. Nah, ragam bahasa anu digunakan khusus keur diri batur, sahulurun atau can wau, ke yang lebih tua atau yang belum kenal. Contoh, iraha Bapak sumping ti Jakarta. Sumping ini adalah bahasa lemes untuk orang lain. Sedangkan kalau untuk diri sendiri itu beda deui. Misalnya, saya datang. Itu bukan sumping tapi abdi dongkap di Jakarta. Nah, itu namanya tata krama bahasa. Nah, dina bahasa di Indonesia salah saji anu beunghar teh nu kaya itu adalah bahasa Sundanya. Jadi penggunaan bahasa itu untuk orang lain, untuk diri sendiri, ke nu saluhureun, ka sesama itu beda penggunaannya. Itu namina tata krama bahasa. Sakitu heula pangajaran anu tiasa didugikeun ku ibu. Nah, pancen tugas dina ieu pangajaran anu kahiji, tulis ringkasan materi biantara nu tadi didugikeun ku ibu, disampaikan oleh ibu dina buku tulis. Kedua, coba jieun atau buat video biantara atau pidato menggunakan bahasa Sunda tema bebas, kemudian direkam. Tuluy hasil rekaman teh diupload dina YouTube video biantarana. Biantarana teh make teknik ngapalkeun. Ulah panjang teuing lah. Minimal 8 menit atau 5 menit ge teu naon. Contoh video biantara seueur dina YouTube, mangga ditingali we dina YouTube. Nah, waktu mengerjakan videona kurang lebih 1 minggu nya. Tuluy kirimkeun link YouTube-na ka WA ibu. Nah, ieu WA ibu nomornya 0856 954 95144. Bu, abdi mah teu tiasa ngupload ke YouTube. Nah, bisa dikirim langsung ke WA atau ke email ibu. Nah, email ibu nandigustiani1708@gmail.com. Nah, mangga sok dikerjakeunnya di pidamel tugasna. Sakitu heula pedaran ngeunaan biantara ti ibu. Hatur nuhun. Urang patepang deui minggu payunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.